Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Yang aya bejana di daya Mbah Lepus. Di mana Bumina? Oh, bumi nabah lepus. Bumi nabah lepus mah belah ditunya, boynya. Lah ditu tuh, Pak Haji. Kitu sok Pak Haji ka ditu. Kayak manggih beneran. Belok deui ke kiri. Ka dieu deui we engke. Ka ditu ka belah mana? Kok tidak ka ditu? Tapi aing kudu balik deui ka belah dieu. Ih, nah kumaha barudak? Jadi palih dia mah pami aya nu naroskeun bumi bah lepus teh kudu kapalih ditu. Iya, persyaratan Persyaratan kapalih ditu. Engke mentok kapalih dieu. Bunderan, biasa bunder. Ohon. Lah, mun kita tadi atuh ngomong. Di muter heula kitu biasa. Ya aing jeung dompetna lah. Yo, lah. Nyungkun kumaha kita sih? Nyaona ieu mah jeung dompetna. Bae aing eueuh teh. Ih, aya sok tempo. Ieu beunghar masih Pasti ieu mah. Geus aya nama kieu we wong bagi tugas erek. sok kumaha. Ya. Si anu nganter ka imah bah lepus, si Pak Haji ieu nya. Anter kemana nya? Aing di dieu pan bagian ngaronda. Heeh. Besok tak pangindan sareng ieu we nya. Hah? Jung anter. Ya, Bang, ya. Ya. Besok anternya we nya. Tadi kira. Ayo nama. Lah teh ngaronda urang mah. Balik we nya. Kan si cewek nu induk. Tah, nu ieu ibuna Abah Lepus teh. Oh iya. Aya di lebat gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo pergi naon ieu teh? Iya, beli peryogi ya ka Abah aya gitu. Oh, pergi ka Abah Lepus. Heeh. Kalebet sok enggal. Kalebet. Aya pergi naon ieu teh? Wengi-wengi ka dieu. Kumaha urang wae tanya teuing maneh mah. Nah, ditanya teh gini kalah kitu, pan aing teh asisten Abah Lepus. Mun aya naon ka dieu ka aing heula. Anu kumaha? Cih, galak oge euy. Aduh, ieu aing teh euy. Aing teh aya peryogi ek naban ieu. Hop. Teu kudu dijelaskeun jeung si Abah mah. Cukup aya nama ka dieu kaperluanana nya. Mun ek tatamba. Mun aya panyakit, ku si Abah geus karadar. Teu kudu dijelaskeun ka si Abah mah. Oh. Heuh, geus apalin gitu urang kedatangan urang euy. Apaleun si Abah mah? Sakti atuh kitu mah euy. Oh, tong ditanya atuh. Mana ayeuna tuh? Aya nama sok we calik di ditu heula tuh. Anjir, nah itu bener gitu. Aing asa kurang percaya euy. Diuk ka di ditu diuk. Geus di ditu si Abahna. Anjir, geus nyahueun asisten lagi komo Bah Lepusnya meureun. Oh, gatuh. Sing bener atuh diuk na eta salah tibalik. Ka ditu malikna ka ditu. Bener ka didinya. Nah kudu bener aturan Sing bener malikna eta sing bener. Aing heug atuh. Kewang panggil heula. Lepus Abah. Lepus Abah lepus. Aduh. Hah? Bah? Damang, Bah? Alhamdulillah. Tarik. Bener Imah Sakti euy. Tiga nama aduh. Iya, Bah, abdi teh geruk ngawat. Geus teu kudu ngobrol ku Abah geus kaladar sagalupana ge. Tenang we ku Abah. Cager panyakit dirinya mah. Kun payakun. Duh, terang si Abah panyawat abdi, Bah. Apal atuh maneh teh boga panyakit burut. Ini kamu mau kaliwon itu. Kaliwon lain-lainna. Bener ieu teh, Bah. Burut urang teh. Geus lila itu geus aya 7 tahun koma hiji. Oh, 7,1 nya. Geus kajenting. Geus aya nama eta mah nu penting mah penyakit cager. Penyakit naon ge ku Abah pasti cager nya. Geus uang tambahan heula aya nama penyakitnya nu penting cager. Sok atuh geuwat geus tambahan ieu geus rada ngagayot. Iya katipu, iya kaliru, iya katipu, iya kaliru, iya katipu, iya kaliru. Waduh, aing we. Gede we tenaga dalamna. Heuh, Bah. Alhamdulillah kempes burut aing, Bah. Aduh. Alhamdulillah bobogan teh cager, Bah. Aing tuluy indit wae, nuhun. Kaeula heup. Nah eta padu ngaleos we. Kadi. Oh, naon, Bah? Ek naon padu ngaleos wae maneh mah atuh. Ai burut cager sia mah. Ari mayar hanteu ieu teh sistem kumaha? Ek ditransfer atawa wae kumaha ieu teh? Alah, Bah poho euy. Astagfirullahaladzim. Da dompet lagi dibikeun tadi ka barudak.
kumahanya bah? Hampura bah, hampura duh, wayahna hampuranya. Duh. Hampura bah. Aduh, si goblok eta ari burut dicagerkeun ku aing mayar hanteu. Geus aing mah ieu mah. Ini teh wae nya. Aing teu bisa ngerumit ieu. Efek aing dianjuk. Aduh.